Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Wa thalithuha ita'u zakat. Wa thalithuha sareng ari anu katilu tina khamsah. Ita'u zakati eta mayar kana zakat. Ai'ta'uha tegesna mikeun kana zakat. Liman pikeun jalma ujida dipendakan itu man minal mustahikina ti pirang-pirang jalmi anu ngahak kana zakat fauron dina pada harita. Idza tamakana di mana-mana imkan itu si jalma nu zakat. Idza tamakana di mana-mana mungkin itu si muzakki minal adai tina ngalaksanakeun ma'wujudi ta'mimi sarta ayana ngawalatrakeun. Wahum sareng ari itu mustahikin thamaniyatu anwa'in eta aya 8 pirang-pirang warna, 8 kategori. Al awalu ari anu kahijina faqirun eta jalmi anu fakir. Wahadduhu sareng ari definisina itu fakir, patokanana itu fakir. Huwa eta ari itu fakir alladzi eta jalma la mala teu aya harta lahu eta tetep pikeun itu alladzi aslan sama sekali. Wala kasban sareng teu aya pakasaban. Kadzalika barina tetep nya kitu deui sapertoskeun itu mal dina pada aslan. Halalaini anu halal duanana. Jadi nu dimaksud fakir teh kahiji jalma anu teu gaduheun harta, teu gaduheun pakasaban sama sekali. Wal muradu sareng ari anu dimaksud bil kasbi ku kasab huna dina ieu bab zakat. Wa eta ari itu kasab tolabul ma'isyati eta nyuprih kana kahirupan. Aulahu ieu gambaran kadua jalma fakir. Aulahu atawa eta tetep pikeun itu alladzi pikeun si fakir teh malun ari harta pakotungkul halalun anu halal. Laya sudu anu tenutupan itu mal min ju'atihi tina laparna itu si ladzi si fakir masadan kalawan nutupan min kifayatihi tina kacukupanana itu min kifayatil umri tina nyukupkeun kana kabutuh al golibi anu galib alal mu'tamadi barina tetep netepan kaul anu mu'tamad ingda tauzihi dina nalika dibagikeunana itu mal alaihi kana itu amril golib illam yatajir lamun henteu dagang itu si aladi si fakir atawa illam yatajir lamun teu bisnis itu si ladi fihi dina itu mal bihaitsu la yablugu ku sakira-kira teu dugi itu mal anispa kana satengah kabutuh kaayah taja sapertikeun yen butuh si alladzi ila asyaroti darohima kana 10 dirham. Walau wuzi'a sareng lamun dibagi-bagi naon almalu harta alladzi anu indahu tetep disandingan itu alladzi teh fakir teh alal amri kana perkara kana urusan al golibi anu galib la khussa maka yakin di khususkeun kula yaumin dina saban-saban dinten naon arbaatun 4 dirham au aqallu atawa anu langkung salit bi khilafi man kalawan nyulayaan jalmi kodiro kawasa itu man ala nispin kana satengah kapiatin anu nyukupkeun
Fainahu karena saektosna itu man qadiro ala nisbin kafiyah miskinun eta miskin ngaranna. Wa ama ini tajaro sareng anapun upami bisnis si alladzi tawasiman pal ibrotu mangka ari anu direken bikuli yaumin eta tetep ku saban-saban dinten. Jadi gambaran kedua anu fakir teh jalmi anu anu gaduheun harta cuman eta hartana teh lamun dibagi-bagi kana kabutuhna teu nyampe kana satengah tina kabutuh. Kumaha lamun hartana teh nyampe kana satengah tina kabutuh atawa leuwih ti setengah ngan teu pas kana kabutuh teh eta mah disebut jalma miskin. Aulahu ieu gambaran ka-3. Aulahu atawa eta tetep pikeun itu si fakir kasbun ari kasab pako tungkul halalun anu halal laikun anu layak bihi ka itu si fakir layasudu anu nutupan itu kasab masa dan kalawan nutupan min kifayatihi tina kacukupanana itu si fakir kula yaumin dina saban-saban dinten. Kaman sepertikeun jalma yahtaju butuh itu man ila asarotin kana 10 wayak tasibu jeung kasab itu si man kula yaumin dina saban-saban dinten arbatan kana 4 faqala teras anu langkung salit. Ieu mah jalma gaduh kasab cuman tina kasabna eta tina penghasilanna teu nyampe kana setengah tina kabutuhna. Anu kadua mah harta ieu mah kasab. Ayeuna gambaran kaopat. Aulahu atawa eta tetep pikeun itu si fakir kan aladi mangga fakir we lah ngarah gampang. Naon kulun aulahu atawa eta tetep pikeun itu si fakir kulun ari saban-saban sahiji minhuma tina itu mal jeung kasab. Walaya sudu jeung teu nutupan naon majmu'uhuma sakumpulan tina itu mal jeung kasab masa dan kalawan nutupan min kifayatihi tina kacukupanana itu si fakir. Tah jadi aya 4 gambaran jalma fakir. Gambaran kahiji jalma anu teu boga harta teu boga pakasaban sama sekali. Gambaran kedua jalma anu gaduhun harta cuman hartana teh teu mencukupi kana satengahna acan tina kabutuhna. Gambaran katilu jalma gaduh kasab cuman penghasilan tina kasabna eta tidak mencukupi kana setengah acan tina kabutuhna. Gambaran kaopat jalmi gaduh harta gaduh pakasaban cuman harta jeung hasil tina pakasabanana lamun dikumpulkeun teu mencukupi kana setengah acan tina kabutuhna. Wathani sareng ari anu kaduana miskinun eta jalmi miskin. Wawa sareng ari miskin man eta jalma qadiro kawasa itu man ala malin kana harta au kasbin atawa kana kasab. Aw alaihima atawa kana dua-duana tina itu mal jeung kasab ma'an sartana babarengan. Yasudu anu nutupan naon kulun saban-saban sahiji minhuma tina itu mal jeung kasab au majmu'uhuma atawa sakumpulan tina itu mal jeung kasab min ju'atihi tina laparna itu si man masal dan kalawan panutup min haitsu iya blugu tina sakira-kira tepi itu kullun minhuma anisba kana satengahna fa aktsaro teras anu langkung seueur wala yakfi jeung teu cukup itu kullun minhuma nya hasil tina kasab jeung hartana hi ka itu si man. Gambaranana kaman sapertoskeun jalmi yahtaju butuh itu man ila asyarotin kana 10 wala yamliku jeung teu bogaeun itu si man. Aula yaktasibhu atawa teu kasab itu si man ila khamsatan kecuali kana 5 au tisatan atawa 8. Wala yakfi jeung teu cukup itu kasab hika itu si man ila asyaratan kecuali kana 10. Nah, jadi gambaran miskin mah kahiji jalma boga harta. Cuman hartana eta teu cukup kana kabutuhna. Ngan lebih ti setengah kabutuhna. Gambaran lamun tina 10 mah 5 genep 7 8 9. Nu kadua gaduh kasab ngan kasabna teh kitu teh kurnaon teu cukup
mun tina 10 tekur 5 genep 7 8 salapan. Gambaran katilu boga harta boga pagawean kan lamun dikumpulkan harta jeung pagaweana teu mencukupi ngan leuwih ti setengah mah bisa ti 5 genep 7 8 salapan lamun tina 10 teh. Wayamna'u jeung bakal nyegah pakrosasi kana kafakiran seseorang wa maskana tahu jeung kana kamiskinan itu si sahos naon kifayatuhu dikifayahna itu si sahos ditanggungna itu si sahos dicukupkeunana itu si sahos binafaqati zauji ku napakah ti salakina awil qoribi atawa ti kerabatna alladzi anu yajibu wajib naon al infaqu nganapakahan alaihi ka itu si alladzi ka abin sapertikeun bapa wajadin sareng aki la nahwa amin teu saumpama paman mah. Tah kapakiran ujung kamiskinan bisa kacegah ti seseorang gara-gara eta seseorang teh aya dina tanggungan batur. Ngan syarat tanggungan eta teh kudu tanggungan anu diwajibkeun ceuk syariat seperti salaki ka pamajikan kan wajib bapak ka anak atawa aki ka incu lamun bapana geus eueuh. Tah ngan ari saumpama paman mah henteu naon henteu ngagugurkeun kana kapakiran jeung kamiskinan. Wakada sareng eta tetep nyakitudi sapertoskeun ieu kifayatuhu dina pada yamna'u fakrosah si wa maskanatahu istigoluhu ari kasibukna itu si sahos binawafila ku pirang-pirang pasunatan. Wal kasbu sareng ari kasab yamna'u eta bakal nyegah itu kasab huka itu siman minha tina itu nawafil fa innahu karna sayaktosna itu siman yakunu eta bakal bukti siman gonian eta anu beunghar. Wala yamna'u jeung moal nyegah dalika kana itu fakrosasi wa maskanatahu naon istigoluhu kasibukna itu si sahos bi ilmin syar'iyyin ku ilmu syariat au ilmil alati atawa ilmu alat. Jadi lamun aya jelema sibuk ngaji atawa nyebarkeun ilmu syariat atawa ilmu alat mangka heg jadi misalkan jadi fakir atau jadi miskin tah sebab ngaji jeung nyebarkeun atau ngajarkeun eta ilmu syariat teh teu mantak jadi gugur tina kafakiran jeung kamiskinan berarti tetep hak narima zakat. Wal kasbu sareng ari kasab yamna'u eta bakal nyegah itu kasabhu kana itu ilmu alat di annahu karna saektosna ilmu alat fardu kifayatin eta fardu kifayah ngajina. Tangan lamun ilmu alat mah bisa naon bisa kacegah tina kasab sabab ari ilmu alat mah fardu kifayah ngan syarat idza kana di mana-mana kabuktosan itu ilmu alat zaidan eta anu leuwih an ilmil alati tina ilmu alat. Hartina lamun aya jalma nu geus ahli mah teu jadi naon teu jadi sah di bere zakat. Nah sabab geus aya nu ahli ngan lamun teu aya deui nu ahli heg eta jelema teh sibuk ngaji ilmu alat tah maka teu jadi gugur tina hak narima zakatna kusabab fakir jeung miskin. Wa ila jeung upami henteu itu idza kana zaidan an ilmil alati bahwa mangka ari itu ilmu alat fardu ainin eta fardu ain hukumna kama sapertikeun katerangan bayana parantos ngajelaskeun dalika kana ma sasehuna guru urang sadaya Ahmadu An-Nahrawi Ahmad An-Nahrawi. Walayamna'u jeung moal nyegah dalika kana itu pakrosasi wa maskanatahu aidon kalawan deui naon maskanuhu tempat salikna itu si sahos imahna itu si sahos wa khadimuhu jeung pembantuna itu si sahos wa thiyabun jeung pirang-pirang bajuna itu si sahos wa kutubun jeung pirang-pirang buku lahu nu tetep pikeun itu si sahos yahtaju anu bakal butuh si sahos hakana itu madzukurah. Jadi lamun boga misalkan imah boga pembantu boga baju cuman tah wa malun jeung harta lahu pikeun si saos goibun anu gaib bimarhalataini kalawan dua
pangenongan, dua inapan, dua marhalah. Jadi lamun misalkan boga imah, boga pembantu, boga baju, boga kitab, boga harta ngan pedah eta nu disebutkeun bieu teh henteu aya di tempat cicingna si saos, di tempat sejen anu jarakna teh dua marhalah. Maka tetep eta si saos teh teu kacegah tina narima zakat lamun teh mah fakir jeung miskin gara-gara boga imah, boga pembantu, boga baju, boga kitab gitu. Ngan pedah ari zaman ayeuna mah kan ieu teh pangna elatna pangna teu kacegah tina narima zakat teh sabab naon? Liman ihi ansorpi malihi, sabab kacegahna si saos tina nasorupkeun kana hartana. Ari zaman ayeuna mah asana sok sanajan dua marhalah rata-rata anggar bakal bisa naon nasorupkeun kana hartana gitu. Au muajalin atawa anu ditangguhkeun, anu ditempokeun hartana teh. Payuto maka dibere si saos makana perkara yakpi bakal nyukupkeun itu ma hika si saos ila aya sila dugi kayen dugi naon maluhu hartana itu si saos. Au ya hulu atawa kahalangan naon al ajalu tempona li annahu karna saektosna itu si saos al anak dina zaman ayeuna fakirun eta fakir statusna au miskinun atau miskin tawa misalkan aya harta anu naon anu butuh kana tempo moal bisa dicokot ayeuna bisa dicokot nanti di masa depan gitu. Nah, haik si eta teh fakir jeung miskin dina kaayaan ayeuna tetep eta harta anu bakal kacokot di masa depan teh teu matak jadi ngahalangan status fakir jeung miskin dan nu diitungna zaman ayeuna. Wasal itu sareng ari anu katiluna amilun eta amil kasain sepertikeun jalmi anu lempang ya malu anu beramal itu sain fi akhdiha dina nyandak kana zakat min arbabil amwali ti pirang-pirang jalma anu ngabogaan kana pirang-pirang harta. Hiji amil teh jalma anu naon anu nagihana anu nyokotana wa katibun sareng kadua jalma anu nyeratkeun yaktubu anu nyeratkeun itu katib makana perkara atau geus mikeun hukana itu mah saarbabuha pirang-pirang jalmi anu ngagaduhan kana amwal atawa kana zakat. Wa qasimun sareng katilu jalma anu ngabagi-bagi yuqasimu anu ngabagi-bagi itu qasim hak kana zakat al mustahikina ka pirang-pirang jalmi anu ngahak kana zakat. Wa hasirun sareng kasabarana ieu teh wasirun sareng kaopatna jalma anu ngumpulkeun yujmi'u anu ngumpulkeun itu hasir al malaka kana pirang-pirang milik audawi sahamani atawa ka pirang-pirang jalma anu ngabogaan bagian laqodin lain hakim wala walin jeung lain anu ngurus atau pemerintah gitu. Jadi ketika seseorang anu kabagian tugas ngumpulkeun zakat bari eta si anu ngumpulkeun teh lain ti pamarentah maka hak narima zakat. Warabiu sareng ari anu kaopatna tina mustahik zakat al muallafatu eta muallaf yen qasama upami ngabagi sahal imamu imam wahum sareng ari itu muallaf arbaatun eta aya opat man kahiji jalma aslama Islam itu man walakinahu sareng tatapina sayaktosna itu man doipu yakinin eta anu lemah kayakinanana wawa sareng ari itu yakin al imanu eta iman. Jadi jalma kakarasup Islam ngan lemah keneh keimananna teh. Au qawiyuhu atawa jalma anu kuat keimananna, jalma anyar asup Islam bari langsung kuat keimananna teh. Walakin lahu sareng tatapina eta tatepikeun itu si qawi sarapun ari kamulyaan pi qaumihi di kaumna itu si qawi yutawaqqu anu bakal diarep-arep bi itoihi ku diberena itu si qawi naon islamu ghairihi. Asup Islamna salianti si qawi minal kufari nyatana pirang-pirang kafir. Kadua gambaran mualaf teh jalma anyar asup Islam kuat imanna teh tetapi eta si jalma teh ngabogaan naon ngabogaan pengaruh. Jadi lamun dibere zakat teh eta zakat teh bakal dipolahkeun jang narik kaumna supaya asup Islam. Dua tah eta mualaf teh anu katilu auman atawa jalma yakpi nyukupkeun itu man na ka urang sadaya saroman
kana kagorengan jalma yali nyanding atau yali nguasai itu man yakfina hika itu man hikana itu syarro man minal kufari nyatana pirang-pirang kafir. Nu katilu mualaf teh jalma anu bisa nyegah tina kagorengan kafir ka orang-orang muslim. Nu kaopat waman jeung jalma yakfi nyukupkeun itu man na ka urang sadaya saromani izakati tina kagorengan pirang-pirang jalma anu sok ngahalang-halang kana zakat. Jalma nu kaopat nama jalma anu naon? Anu bisa ngelehkeun jalma anu sok ngahalang-halang kana bayar zakat. Fahadanil kismani mangka ari ieu anu dua bagian al akhironi anu akhir dua nyaeta mayakfina sarro mayalihi minal kupar jeung wa mayakfina sarro mani zakat. Ina mayu toyani eta pasti nawungkul dibere itu hadanil akhiro kismanil akhironi idza kana di mana-mana kabuktosan naon itu uhuma merena ka itu kismanil akhiron ahwana eta bakal jadi leuwih enteng alaina ka urang sadaya min tajhizi jaisin tina ngerahkeun tentara nabathu anu ngabangkitkeun urang sadaya huka itu jais likufarin pikeun jalma anu kafir au mani zakati atau pikeun jalma-jalma anu sok ngahalang-halang kana zakat. Jadi tina mualaf nomor katilu kaopat mah disyaratkeun mere ku dibereuna teh bakal naon? Bakal ngentengkeun ka orang muslim jang nyegah ka kafir jeung jalma anu sok ngahalang-halang kana zakat. Amal kismanil awalani anapun ari bagi dua bagian anu awal nu nomor kahiji jeung kadua zaman nu anyar asup Islam lemah keyakinanana atau zaman nu anyar asup Islam kuat keyakinanana cuman boga pengaruh di kaumna jeung diharapkeun bakal asup kaumna teh kana Islam ku gara-gara eta si jalma. Fala yustarotu mangka teu disyaratkeun pi ihima dina merena ka itu kismanil awalani naon dalika itu idza kana itohuma ahwan atawa qaunu itoihima ahwan upami bade dicandak masdar nama. Wal khamisu sareng ari nomor kalimana ar-riqabu eta riqab abid. Wahum sareng ari itu riqab al mukatabuna eta abid anu keur di cicil li anna ghairahum kana sayaktosna salianti itu mukatabun minal ariko iti pirang-pirang abid layam likuna eta tengah milik kana harta. Dzalika ari itu mukatabun idza kanu eta di mana-mana kabuktosan itu mukatabun li ghairil muzaki eta tetep pikeun salianti jalma nu zakat. Walau sok sanajan kabuktosan itu mukatabun linahwi kapirin eta saumpama jalma anu kafir wa hasimiyin jeung keturunan Hasim wa Mutalibiyin jeung keturunan Mutalib payutauna mangka dibere itu mukatabun makana perkara yuinu bakal nulungan itu ma hum ka itu mukatabun alal itki kana dimerdekakeun. Ilam yakun upami teu kabuktosan ma'hum sartana itu mukatabun naon ma perkara yapi nyumponan itu ma binujumihim kana pirang-pirang cicilana itu mukatabun walau sok sanajan kabuktosan itu ma yapi binujumihim bi ghairi idni sayyidihim eta tetep kalawan tanpa aya izin ti dununganana itu mukatabun. Wa yustarotu jeung disyaratkeun naon qaulul kitabati kabuktosan cicilanana sohihatan eta anu bener. Kumaha gambaran bener teh bi antus taufa ku secara yen dicumponan naon surutuha pirang-pirang syaratna itu kitabah wa arkanuha jeung pirang-pirang rukuna kitabah. Manawae cenah rukuna fa arkanuha mangka ari pirang-pirang rukuna kitabah arbaatun eta aya 4. Dua ari nu salah sahijina tina itu arbaah rokikun eta kahiji abid syaratna teh. Wa surito jeung disyaratkeun fihi dina rokik naon ikhtiarun
kehendak sorangan. Ikhtiarun teh kan milih-milih kehendak sorangan. Wa adamu siban jeung lain budak, wa jununin jeung lain jama gelo, wa alaya ta'allaqo jeung yen teu cumantel bihi ka itu sirokik naon hakun hak lazimun anu misti kal marhuni sapertikeun abid anu digadekeun. Jadi ulah si abid eta teh ulah jadi hak, ulah aya hak batur di si abid eta, gambaran abid teh keur digadekeun, keur dijadikeun naon jaminan. Wa tsaniha sareng ari anu kaduana sigotun eta aya segat. Jadi rukun kaduana teh segat. Wasurito jeung disyaratkeun fi hadina itu sigoh naon lafdun lafad yusiru anu bakal merenyaho itu lapad bil kitabati kana cicilan ijaban kalawan lapad ijab masrahkeun. Contoh kumaha contona kakatab tuka au anta mukatabun ilaih sapertikeun lapad anu neme. Katab tu nyicilkeun abdi atawa ngajadikeun abid mukatab abdi ka anjeun. Ya pasti bahasa dunungan kan ijab. Au anta atawa ari anjeun mukatabun eta anu dicicil, ek dimerdekakeun tapi dicicil. Ala dinaroeni kalawan 2 dinar. Tati anu bakal ngadatangkeun anjeun bihi makana itu dinaroen pisah roeni dina jarak 2 bulan. Pain adaita mangka lamun ngalunasan anjeun humakana itu dinaroen ilaya ka abdi pa anta mangkari anjeun hurun eta merdeka. Wa qabulan jeung lapan qabul, jadi kan kudu ijab qabul ya lapan qabulna. Kumaha contona ka qabil tu zalika ileh ka qabil tu dalika saperti kon lapan qabil tu dalika. Qabil tu narima abdi dalika karena itu kitabah gitu. Tah, jadi syarat kedua teh kudu aya segat. Wa tsalitsuha sareng ari anu katilu iwadun eta aya iwad, aya gegenti atau anu maksud iwad di dia mah bayaran. Jadi lain gratis gitu, kudu dibayar aya duit. Wasurito jeung disyaratkeun pihi dina itu iwad naon qanuhu kabuktosanana itu iwad dainan eta berupa hutang, ulah kontan kan mukatab dicicil. Jadi lamun kontan mah dageus jadi jelema merdeka, maka mau hak narima zakat. Au manfaatan atawa manfaat muajalan anu dianyuk binajmaini kalawan 2 cicilan. Jadi bayaran teh lain wae kudu ku duit, bisa ku manfaat, gambaran ku pagawean ngan syarat mere manfaat teh ulah disakalikeun, kudu di 2 kalikeun kan dicicil. Fa aktsaro teras anu langkung seueur tah disyaratkeun dina naon dina bayaran teh kudu 2 kali mayar, ulah disakalikeun kan lamun sakali mah kontan ieu mah dicicil. Wala ya juzu jeung teu kenging ku ieu aya naon aqalu anu langkung salit min najmaini tina 2 kali cicilan. Wala budak jeung teu meunang henteu min bayani qadril iwadi tina ngajelaskeun ukuran bayaran wasifatihi jeung sifatna iwad wa ada di nujumi jeung bilangan pirang-pirang cicilan wa qisti kulli najmin jeung bagian saban-saban cicilan. Jadi dina bayaran teh kudu jelas di awal, dina awal keur rek nganyatakeun bahwa maneh teh bakal jadi mukatab teh kudu jelas sabaraha kali nyicilna, heg sabaraha tiap kali cicilan teh mayarna gitu. Wa rabiuha sareng ari nu kaopatna tina itu arbaah sayyidun eta sayyid. Jadi rukun kaopatna teh sayyid aya dunungan. Wasurito jeung disyaratkeun pihi dina itu sayyid naon qanuhu kabuktosanana itu sayyid mukhtaron eta anu pilih-pilih, anu naon anu berkehendak, jadi lain kapaksa. Ahlat tabaruin tur anu dermawan, anu suka anu naon anu gawe hade, lain anu teu bener. Wawalain jeung anu patuh palatasihu mangka teu sah itu kitabah min mukrohin ti sayyid anu kapaksa. Wa mukatabin jeung ti abid anu dicicil. Wain adina sok sanajan ngijinan lahuka itu si mukatab sa sayyiduhu dunungana itu si mukatab. Wala min sabiyin jeung teu sah ti budak leutik wa majnunin jeung ti jalma gelo.
wa mahjurin jeung jalma anu ditahan, sapahin jalma anu bodoh, wa auliyaihim jeung pirang-pirang walina itu madzukurin, la min mahjuri palasin, teu sah ti jalma anu dibui ku hutang. Jadi jalma anu non terbelit hutang. Wala min murtadin jeung teu sah ti jalma anu murtad, li anna milkahu karna saektosna milikna itu si murtad mauqufun eta anu ditangguhkeun, anu dinaon mun ceuk istilah ayeuna mah anu disita, anu dibekukeun. Waya juzu sareng kenging naon sarfu zakati molahkeun kana zakat ilaihim ka itu si mukatabun qabla hululin najmi dina samemeh datangna waktu cicilan. Jadi memeh tempo jang mayar jang nyicil al asohi barina tetep netepan kalau anu langkung soeh. Walaya juzu sareng tekenging non sorpud dalika molahkeun kana itu zakat ila sayyidihim ka dundunganna itu si mukatabun. Jadi ulah dibayar langsung ku pihak panitia zakat ka dundunganna, kudu dibikeun heula ka si abin kewe sina ku si abid dinaon dibikeun ka dundunganna mah. Ila bindil mukatabina kecuali aya idin ti si mukatab gitu. Kecuali geus aya perjanjian antara panitia zakat meureun jeung sayyidna jeung si mukatab. Lakin indapa'a tetapina lamun teu mamasrahkeun itu si muzaki ila sayyidi ka itu si mukatab ila sayyidi ka dununganana sakoto mangka lakin indapa'a tetapina lamun masrahkeun si naon si nya kayalah heulanya. Lakin indapa'a tetapina lamun temah masrahkeun si muzaki jamanu zakat ila sayyidi ka dununganana sakoto mangka terputus itu daen anil mukatabi tisi mukatab bi qadril masrupi kalawan ukuran anu dipolahkeun ila sayyidi ka sayyidna. Naon pangna jadi putus li anaman karena saektosna jalma ada mayar itu man daina goirihi kana hutang batur kana hutang salianti itu si man bi goiri idnihi kalawan tanpa aya idin ti itu si goer bariat mangkalubaran naon dimatuhu tanggunganana itu si man gitu. Jadi si panitia si mujaki teh ulah langsung ka dudunganna tetapi kudu naon? Kudu aya komitmen heula jeung si mukatabna. Sabab teu kaci kan mayar hutang batur tanpa aya komitmen. Amal mukatabu anapun ari jalma anu dicicil, abid anu dicicil kitabatan kalawan cicilan pasidatan anu pasid anu ruksak. Wahwa sareng ari itu mukatab kitabatan pasidah man eta abid mukatab lam yastaufi tenyumponan itu man tilkal arkani kana itu pirang-pirang rukun wasuruti tilkal arkani wasuruti jeung kana pirang-pirang syarat palayu to mangka teu dibere itu si man sayan kana hiji perkara minaz zakati tina zakat. Jadi abid mukatab anu kitabahna pasidah anu teu sah maka eta mah teu sah dibere zakat, teu hak dibere zakat. Wasadisu sareng ari nomor kagenepna algorimu eta jalma anu hutangan. Wa sareng ari tu gorim salasatun eta aya 3. Man kahiji jalma tadayana bogan hutang itu si man linapsihi pikeun dirina itu si man pi amrin dina perkara mubahin anu mubah. Taatan kar eta taat kana kabuktosan itu amrin mubah aula atawa itu man aula atawa henteu. Wa in suripa jeung lamun dipolahkeun itu daen pimaksiatin dina maksiat wa in suripa sok sanajan dipolahkeun itu daen pimaksiatin dina maksiat au pi ghairi mubahin atawa dina salianti perkara anu mubah ka khamrin sapertikeun arak wa taba jeung tobat itu si iman waduna jeung disangka non sidkuhu benerna itu tobat benerna itu si iman pi taubatihi dina tobatna itu si iman
au sorpihi atawa dina molahkeunana itu si man pimubahin dina perkara mubah payuto mangka dibere itu si man malah jati sartana butuh bi ayahila ku secara yen halal non adainu hutangna walayak diru jeung teu kawasa itu si man ala wafaihi kana mayarna kana itu daen aw tadayana atawa ngahutang itu si man li islahi datil hali pikeun ngamaslahatkeun suatu perkara, jadi suatu keadaan bainal qaumi di antara kaum karena barina bukti itu si man khopa etasieun itu si man fitnatan kana fitnah baina qabilataini di antara dua qabilah di antara dua kelompok tanazaata anu keur silih paseaan bisa babi kotilin kusabab ayana anu terbunuh walau sareng sanos kabuktosan itu si kotil goiro adamiyin eta salianti anak Adam gambaran jelema boga hayam heg dipaehan hayam na teh ku batur para sea eta dua kelompok gara-gara pae hayam ta heg aya we jelema mayar ieu bayar ku abi geus ulah para sea nganang nganyuk eta na teh misalkeun jang mayar hayam atau jang mayar sapi na teh tah eta ge sah dibere zakat da kakategorikeun kana gorim bal malah walau sok sanajan kabuktosan itu kotil kalban eta anjing patah malah tuluy mikul itu si man dainan kana hutang taskinan kana rek nenangkeun lil fitnati kana fitnah kana huru-hara payuto maka dibere itu si mantadayana li islahidatil hali bainal qaumi walau sok sanajan kabuktosan itu si man gonian eta jalma anu beunghar atau tadayana atawa hutang itu si man lidomanin karena nanggung batur payuto mangka dibere itu si man in asaro lamun teh mah bangkrut itu si man atau jadi pakir itu si man jadi susah itu si man mal asili sarta bener-bener anu susah wa ilam yakun sareng upami teu kabuktosan itu si man mutabarian eta anu gawe hade eta anu dermawan bidomani ku tanggunganana au asaro atawa susah itu si man hu au asaro atawa nyusahkeun itu doman hu ka itu si man wahdahu barina sahiji itu si man jadi gara-gara nanggung batur jadi susah ngan anu susah na teh si jalma eta wungkul ari nu ditanggungna batu susah gitu wakana jeung bukti itu si man mutabarian eta anu dermawan bidomani kana naon kana tanggunganana bihilapi makalawan yulayaan perkara ida domina lamun teh mah nanggung itu si man bil idni kalawan idin wasabiu sareng ari nomor katujuhna sabilullahi eta sabilullah jalma anu keur berjalan di jalan Allah wa sareng ari itu sabilullah al guzatu eta pirang-pirang jalma anu perang al mutatawwiuna anu saruka rela jadi henteu kapaksa kehendak sorangan perang teh lain gara-gara dipaksa bil jihadi kalawan jihad ai ladzina tegasna jalma-jalma la rizqa nu teu aya rizki lahum eta tetep pikeun itu ladzina fil fai'i dina harta fe fayutauna maka dibere itu ladzina walau sok sanajan kabuktosan itu ladzina atau sabilullah agnia eta pirang-pirang jalma anu beunghar naon pangna kitu i'anatan karena nulungan lahum ka itu sabilullah alal guzwi karena perang wa thaminu sareng ari nomor kadalapana ibnu sabili eta ibnu sabil putra jalan nya mun dihartian bahwa sareng ari itu ibnu sabil ala kismeni eta tetep kabagi kana dua bagian majaziyun tegasna kahiji majaziyin tegasna kahiji ibnu sabil majazi wa sareng ari itu ibnu sabil majazi mun si usaparin eta jama nu hirup di perjalanan jadi musafir min baladi malizakati ti daerah harta zakat. Nah, jadi jalma nuker aya dina perjalanan ngaliwat ke tempat jalma nuker mayar zakat gitu. Eta ibnu sabil majazi. Wa hakikiyin jeung ibnu sabil hakiki wa wasang ari itu ibnu sabil hakiki marun eta jalma nu ngaliwat bibala di zakati ka negara zakat ka daerah zakat pisa parihi dina perjalanana wadalika sareng ari itu
Ibnu Sabil ini taja eta lamun butuh itu Ibnu Sabil bi alam yakum ku secara yen teu kabuktosan ma'ahu eta tetep sartana itu Ibnu Sabil naon ma perkara yusilu bakal nepikeun itu ma hu ka itu Ibnu Sabil maksidahu ka tempat tujuanna itu Ibnu Sabil au malahu atawa kana hartana itu Ibnu Sabil payuto mangka dibere itu Ibnu Sabil payuto mangka dibere sahaman jalma lamala teu bogaan harta lahu eta tetepikeun itu siman aslan sama sekali wakada jadi maksud Ibnu Sabil teh jalma nu keur aya dina perjalanan heg naon teu mawa teu bogaan harta ari kitu mah di perjalanan bogaan duit teu kudu dibere gitu wakada jeung nya kitu deui sapertoskeun itu mana cenah marun bibaladi zakati man ari jalma lahu eta tetepikeun itu siman malun ari harta pigoiril baladi di negara lain al muntakili anu pindah ilaihi ka itu balad jadi jalma bogaan harta ngan hartana keur teu dibawa gitu bisyarti alla yakuna kalawan syarat yen teu kabuktosan naon saparuhu perjalananna itu siman maksiatan eta maksiat qala pantos nyarios filmis musannif fil misbahi dina al misbah wakila sareng dicarioskeun lil musafiri naon lil musafiri ibnu sabili litalabusi bihi ilaih qala anu neme lil musafiri eta tetepikeun jalma anu di perjalanan Ibnu Sabili ari kategori Ibnu Sabil non pangna kitu litalabusihi karena tumandangna itu musafir bihi kana itu sabil aya bisabili tegasna kana itu sabil kana jalan watoriki tegasna jalan qalu parantos nyarios para ulama wal muradu jeung ari nu dimaksad bibni sabili ku Ibnu Sabil fil ayati dina ayat Quran man eta jalma in qato'a narima terputus itu man an malihi tina hartana intaha parantos beres kaul ulama khotimatun ari ieu eta hiji penutup wasartu akhidi zakati sareng ari syaratna jalma anu nyandak zakat man min hadihi tsamaniyati tina ieu anu 8 hurriyatun eta kahiji jalma merdeka wa islamun jeung kadua jalma muslim wa la yakuna jeung katilu yen teu kabuktosan itu si mustahik hasimian eta anu bangsa Hasim lain Habib gitu wala mutalibian jeung lain keturunan Muthalib seperti oskeun Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah dikaulihi karena ayat dawuhan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi shadaqata ilaih tegasna qaul anu neme inna hadhihi shadaqata saektosna ieu sedekah ausahun nasi eta pirang-pirang kokotorna manusia wa innaha sareng saektosna itu sedekah latahilu eta teu halal itu sedekah li Muhammadin pikeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala jeung teh halal itu sedekah li ali Muhammadin ka keluargana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wadoa sareng parantos nyimpen sa Al Hasanu Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma fi faihi dina lamaina Sayyidina Hasan tamrotan kana hiji korma ayamin tamaroti sedekati tegasna tina korma hasil sedekah panazaat teras nyabut Kangjeng Nabi hakana itu tamroh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilu abihi ku ludahna Kangjeng Nabi wa qala sareng nyarios Kangjeng Nabi kih ulah cenah ulah kitu inna saektosna urang sadaya alu Muhammadin eta keluarga Kangjeng Nabi Muhammad latahilu teu halal lana pikeun urang sadaya naon as-shadaqatu pirang-pirang sedekah wa makna ausoh innasi sareng ari makna kokotor manusia ana baqoaha eta saektosna anu tetepna itu ausoh kokotor pil amwali dina pirang-pirang harta yudanisu eta bakal ngotoran itu ausoh hak kana itu amwal kama yudanisu sapertikeun geus sapertikeun bakal ngotoran sapertikeun bakal kotor kama yudanisu sapertikeun bakal kotor naon atsaubu baju kila kama yudanisu sepertikan bakal
ngotoran naon as-saubul washu baju anu kotor. Wa qalu sareng ari dawuhna Kangjeng Nabi kih tegasna lapad kih kama eta tetep sapertosan katerangan qala parantos nyarios sa asobanu Imam Soban kana itu naklan kalawan nang nukil an Ibnu Qasim ti Ibnu Qasim wa ari itu kih bikasil kapi kalawan dibaca kasroh kapna wa tasdidil khoi jeung di tasdidan khona sakinatin anu sukun wa maksuratin jeung anu dikasrohkeun wa anil qamusi jeung eta tetep tina kamus jawazu takhfibil khoi ari meunang dibaca entengna kho wa jawazu tanwiniha jeung meunang di tanwinana itu kho kihin tiasa gitu. Wa jawazu fathil kapi jeung meunangna di patahkeun kapna kohin wahia sareng ari itu kih ismu sautin eta isim saut udia anu dipernahkeun li zajri tipli pikeun nyegah ka budak antana wuli sayin tina ngaraih kana hiji perkara wanukila jeung dinukil anil istokhri ti Imam al-Istikhrai naon al-qaulu qaul bijawazi sorfi zakati kana meunangna nasorupkeun zakat ila Bani Hasimiyin ka keturunan Hasim wa Banil Muttalibi jeung ka keturunan Muttalib inda manihim dina nalika kacegahna itu Bani Hasim jeung Bani Muttalib min khumusil khamsi tina 1/5 tina 5 qala parantos nyarios al-Baijuriyu Imam al-Baijuri la ba'sa ileh kana cariosan anu neme la ba'sa teu naon bitaklidil istikhroyi kana nuturkeun kaulna Imam Istikhroyi fi qaulihim dina dawuhanana Istikhroyi al-ana lihtiyajihim ileh tegasna dawuhana anu neme al-ana dina zaman ayeuna lihtiyajihim karena butuhna itu Bani Hasim jeung Bani Muttalib wa kana sareng parantos kabuktosan naon saha asaihu Muhammadun al-Fudoliyu Syekh Muhammad Fudoli rahimahullah yamilu eta condong itu Syekh Muhammad Fudoli ila dalika kana itu kaol mahabbatan karena cinta pihim ka itu Bani Hasim jeung Bani Muttalib nafa'a muga ngamanfaatkeun ka urang sadaya sallallahu Gusti Allah bihim usabab itu Bani Hasim jeung Bani Muttalib warabi uha saumu Ramadhana wallahu a'lam bissawab kakirangan kalepatan hapunten anu kasuhun subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam hadanallahu wa yakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.